sanik anu ganteng bulan datang. Beb, maafkan anak, iya jalan hiji-hijina. Neng Wulan tuh. Beb, Ulan kunaon? tadi pingsan. Anu bogohan kasih beb. Camahan gue kayak kurang. Sakti gitu eta gan kelek. Iya dong. Neng, di mana-mana ge kelek mah bau. Cenah bejana kelek jadi ubar. Emang maneh kunaon? Duh, nyata mah gampang atuh. Neng, tusuk palaura ih. Palaura mah. Arek moal. Sok, gelas siap-siap. Lihat, ya. Sok coba ayeuna ngomong. Hah? Halo? Bisa ngomong sih ya. Alhamdulillah, Kak. Beb, ibu gue heula istirahat diambil di otak. Ya, ayo, Cak. Yuk. Kan, Naon? geningan kitu nya. Nya heueuh lah, ilmu nenek moyang aing. Urang hayang atuh dibere kelek agan. Emang maneh boga penyakit naon? Penyakit mah eueuh sih. An kelek agan bisa tengin urang ganteng. Oh, bisa. Maneh gantengna hayang merek naon? Aliando apa Bae Imong nya? Aliando we gan Aliando. Kecil atuh eta mah, sok maneh geura siap-siap. Sok gan sok. Ah, rasakeun sia ku aing. Jigana eta budak tan kuat. Ye budak bokot ku aing pijen heula. Bisi Neng Wulan datang ke bogohna ka budak ieu deui han. Bah. Naon? Iya rek mana, Bah? Ja, ku abah teh neng ditunjukkeun bahwa Neng Wulan teh bakalan lewat jalan dia. Oh, gitu, Pak. Oh, geus maneh dagoan di dieu, ieu sebelah atas. Babar ieu rantang jeger naon? Tah, ieu rantang teh ieu ke Neng Wulan. Engke lamun aya Neng Wulan, timpugeun ku maneh ka Neng Wulan. Dijamin Neng Wulan pasti ngudag-ngudag maneh. Beureun benjut Bah Neng Wulan. Moal. Soalnya iya rantang lain sembarangan rantang. Bari gitu mah. Tapi Neng Wulan bakal lewat jalan dia, Bah. Dijamin tah 100% ku abah. Punya geus. Abah dek ilmu deui nya. Nya, Bah. Ceng, hari ini sih juga setan parasut ieu. Parasit meureun sia teh. Tahu eta. Coba kala ceng. Ieu mah wik. Ari wik teh naon? Buk palsu blemoh. Ye nya biasa we tuh. Coba ku aing aja ceng. Mun jadi awe aing geus teu nya.
Ari budak kunaon sih? Dia joget dan tepuk itu juga nu gelo geuning. Ting ting gandak kating hari kemari sini heter kamu tangga di leher kombanting banting ting ting gandak tak banting banting tak kating banting. Ari sia kunaon di dia joget dan tepuk juga jelema gelo wae dangdut eueuh ja ipong eueuh. Ira urang jogedan. Bieu mentak ditelapung ku aing na mah. Oh. Apa efek quick ieu, Ceng? Oh buah. Coba ku aing dulu ajaran dia. Pelajar biar suyo lo mare. Itu. Aduh. Ari mah naon sih? Gelo sia mah. Eueuh musik, eueuh naon joget. Ah, sia sarua sia ge goblok ah. Oh musik kunaon jogedan. Ayo ah, bawa tanah bawa. Nah itu. Naon? Dulu ceng dulu. Tempo ada aing kenaon di situ tuh. Oh, geuning, Ceng. Juga nama kenapa nya? Bisa jadi, Ceng. Tapi karunya nya sepi kitu. Ceng. Ceng. Kumaha mun dibere? Dik ajaib eta. Ame jojogedan. Sugan we jojogedan malah banu mere. Tumben sia pinter, Ceng. Kenal maneh? Cek aing deui, mun manehna nyahoan aing keur melet, Neng Wulan bahaya ieu. Ai maneh keur ngamen, Jang. Nya keur ngamen. Panas-panas kieu aya maneh teh mah topi. Henteu, A. Nya geus eta bikin ceng. Yo. Naon ieu, A? Eta teh wik geus pake we teh panas teuing. Yang geus anuhun. Nya geus nya pake aya kali itu heula. Ceng. Naon ieu lanjut aing, tapi dah lah panas deui. Hari kemari sini heter kamu tangga di leher kombanting banting ting ting gandak. Saha si Sanip teh aing hayang nyaho da bebeb aing nepi ka ngaran Sanip-sanip kitu. Woi. Bos. Bos. Ah, bos Damang. Damang. Aing tadi nangan sia. Teu kapang. Nangan urang duaan, Bos. Lain. Nyaho lah. Tumbenan, Bos. Nangan urang duaan. Oh, geus saya naon, Bos ya. Aing nangan jelema suka sia wau. Saha, Bos? Dukun sanip-sanip kitu da. Duh. Nya apal eta mah tuh, Bos. Bener maneh apal? Apal, Bos. Emang aya naon? Tadi bebeb aing dipelet ku manehna. Duh. Aing arek kumakan eta dukun. Dijailan apa dihajar wae kitu ku aing nya. Tahan lah, Bos. Tahan lah. Mah, Ceng. Yo, cukup urang mah mikirna di jailan heula we lah. Mun teu benang jailan urang hajar langsung ke Bos. Yang geus antar aing. Ayo. いいね顔だな。今日からすずらん。